Nira ingkang samya ngalaga Nira ingkang samya ngalaga Satu mundur pantang ulang berjuang di medan perang. Prabu Yudhistira kasumpingan Sri Bathara Kresna sekalian Arjuna panengah Pandawa unirangan dikakawadaling lisan mekatan pengandikanipun Raka Bathara aturan wilujeng sumping Raka Bathara oke Rai nuhun dibujeng enggalna bae Purwa akang dongkap ka dieu teh aya maksud anu tangtu anu patulah patalina sareng rakyat salira ngeunaan naon ieu teh Kang itu Rai bangun anu teu apal pan sidik ayeuna di Amarta teh masyarakat teh nuju ngamarudah kaayaanan ku ayana Kakang Semar anu jadi bibit terwujud indung rurusuhna dianggap ku masyarakat tapi tadi akang parantos nalingakeun memang leres ieu Kakang Semar teh aya dina ancaman bahaya dijieun kasempatan keur jalma-jalma anu mika geuleuh mika cecep ka Kakang Semar nah rai rek cicing bae teuing memang leres eta geus aya wartos nanging kaula dina waktos ayeuna teh acan nampik di sabelah pihak akang anu parantos ningali tos ngayakinkeun tos nalingakeun ka tumaritis ka Kakang Semar leres timalan kaula nu Rai Arjuna tadi parantos ti bumina Kakang Semar barang nuju paguneman numawi tadi tinggal kamaduk nyata kapiring gondani heula ngawartosan Gatot Gacah Margi bilih kumaha onam da kaayaan nuju dikepung tak kitu Rai ieu menurut pamelang akang ieu kajadian teh moal rengsek lamun Rai teu turun tangan pikeun ngarengsekeun sok sanajan eta Kakang Semar teh rakyat jalata cek umumah eta Kakang Semar teh jalma heurepakeun pusat bahan leukuh regap teu aya nanging sok sanajan kitu da eta ge rakyat urang keneh tong diantep hayu urang sasarangan rengsekeun sabab pameleng yakin moal rengse ieu pasoalan lintang ti ku salira ujar meneng meneng Gusti Patangat ujar menang-menang lara Gusti Patangat nira Patangat nira lir kalimpu dan mega podara awor lan mega putih sawala saling mustabda kitu kayana Raka Bathara leres wayahna ayo urang lumampah ka tumaritis karunya ka Kakang Semar duka kumaha nasibna ayeuna leres teu pinodamel kitu Raka Prabu nya ayo urang sami-sami lumampah bangga upami kitu kaula punya rakyat kaula
sato mati jalma marah pada mayu alam tinggalkan wong tinulungan rempuk jukung sauyunan kadang udang teringran aduh ipuh aing geus jeuh duh dawalo naon ade si dawalo bapak euy siap Kang tipali teh mah percatatkeun kabeh aduh itu juragan anom ka dieu teh beri bantuan ku juragan euy naon teh riweuh dik euy bapak rek anu nyulik masyarakat anu rek ngademo ka imah dewek wah keur mah imah butut diurug-urug gede aduh cilaka ieu geus gede wae ku bae nasiban dibukal bagi yang gewek ciri halo pot pot hati-hati mana pot pria aja hati-hati bangga kan bangga ayo maju tenang lu dengan teringrang ngayonan musuh-musuhan ngayonan musuh bedang dengan teringrang alam pawon siapa haran nirai kaulah Gatot Kaca Gatot Kaca haran nirai Raka Pinogawe dipasrahkeun moal si Semar Badranaya sehingga gerempakeun heula dada kiwa lantengan Gatot Kaca mangga disangakeun Semar Badranaya apa kon wani marang aku ora wani dening apa lu lanang kue lanang coba-coba orang perang Girigamana Toyagawana Girigamana perang sabda saring gunung Toyagamana perang sabda saring sagara nempada jiroga para mana tunggal anak-anak orang pada cakal sapuk bilang tatu atutur ampar tiga jengkau sakarep tu aku ladeni kula aja ayo singkil mundur pantang ulang ngayonan musuh curang satria pilih tanding satria pembela bangsa ngabela kemerdekaan mangi kuda papasangan bangsa galagat kancana guru sewu gajah parawira bagian anak teneng jangan tergirang rayonan musuh curang berjuang di medan perang setiap kini tanding setiap pembela bangsa
Otot maju. Satria adalah bangsa. Guru Sewu Gajah Mata. Bagi mutiara kita, bagi kuda masa, tina loba beriara, berjuang di medan perang. Berjuang di medan perang, ngayonan musuh-musuran, karena nyerahkan keadilan. Ngayuan ngalaga. Tanah roda beriara, para cuma di medan perang. Ngayonan musuh nu curang, jalur mundur pantang uang, ngabela kemerdekaan. Tujuh mundur pantang ulang, berjuang di medan perang, ngayonan musuh nu bedang. Allah tegang pati lali dunya. Wawon Disebut perwira, pahlawan menahan bangsa. Banteng benteng negara, Guru Sewu Gajah Mata. Perwira bagian ada, Satria andalan bangsa. Satria ini litanding, satria pembela bangsa, ngayonan musuh nu curang. Kalau dalam tariara,
ayeuna musuh nu beunang lawan tinggalakan mudah-mudahan teringat dan perang kayonan lawon Mangi munira kita Mangi kuda papasangan Anu disebut perwira pahlawan pamela nusa udah ayak kene kawani didaguan kau Aduh ampun Gatot Kaca. ayak kene kawani udah Ampun Gatot Kaca. Ya ampun Gatot Kaca. Oi suka teh Gatot Kaca kunyuk Satu mati jalma mana pada mayu bawon aduh bapak gawatnya ku hareng ditenan di guha apas ditoong tik diseuweul aya lewat teh ka dieu aduh gawat bapak ka mana nya udzubillah jadi bingung gua carinya kemana ini apa tahu aduh mun aya bejaan harengnya oh gawat ya kayaan kitu kayaanana riweuhna di tumaritis kayanan putra-putrana Semar Lurah Kudapawana oge Gatot Kaca anu ngabantos kana ka Raman anu ngaranjah ka tumaritis dugikeun ka uyah-uyahan kaayaan bari jeung sorak amal amalan ini tumaritis kayanang genting kitu dugikeun ka Setia Ragen oge kokociakan munutulung Kang duh Akang Semar teh ka mana garek aduh mah bapak gawat eueuh ka mana kitu reng teuing coba ka dieu heula ka Setimah teh aya omongkeun aduh mah gawat mah
Palintangan babalean pangalusna sameme kacibarus urang tusang sameme urang papisah urang sosok lolula pileuleuyeuh cangkawean kudu jalani kantor pileuleuyeuh letaklah nyamuk sajero di ngomong Aduh gawat mah. Gawat kumaha reng? Bapak eueuh ngelengit. Kuareng diteunan disumputkeun di taong di teu aya. Tobat ka mana tuh ka mana ari bapak maneh? Tuh ka mah. Cendigi di alun-alun dicacar dapuranana pamugi kersanga malum nada jembar hampurana gunung guntur gunung guntur jalanan kaparapatan amit mundur abdi bade barantosan sanitu sejak danau artus mata cana sayogi sanes abdi kurang kecil bang balager kirang son waktuna parantos dugi pasir kucing karapitan ditaklakeun teu dipangatu sim abdi sejak pamita nyanggakeun mah wilujeng kametun Harumah gunung harumah meser lawon saya dasarna kauman batik kauman nu awon kirasana rekawi mah sok sieun salah dapuku hate teudeung lain abdi urang Cilepan nu teu nyaa dapuku disusu dapuku jauh rek ditanda pugu angka najan hate mika malang dapuku awis patepan
Ai tadina di mana kitu disimpen nareng bapa mana disumputkeun anak anu mawi mah ku hareng teh disumputkeun di guha ku sabab kaayaan mejo kacau tuluy eta bapakku abdi digusur bari ngadedon muru eta ka gua ngan berhubung eta bapak mameureun awakna bulheukeun guhana leutik ku hareng teh tita asup ka eta guhana leutik ai sirahna teh teu ka sumputkeun ngeun awakna hungkul sigana kadeleueuan we ku bangsatna anu ngepung sabab di imah urang teh imah mah geus rubruk di demo ku masyarakat embe anu abdi digusur kucing dibawa marmut wah sadayana mah pokona gawat untung mah penak di dieu jeung hareng mun datang itu mah jigana diperkos naon diperkos teh naon eta teh geuning diperkos aya anak-anakan teh sok ka mana karap wae dadah teuing Kakang Semar kunaon nasib diri bagja awak ka keluarga urang teh naon araheunana jalma-jalma teh ngeun mika gewa mika geuleuh bae anu padahal lamun arek dipikah hewa tanah pikah hewa teh naon anu rek dipikah hewana kalayana anu rek dipikah sirik teh naon dalam kaya urang malik urang gap daya kaya nana koreh-koreh cok hareng dadah teuing kasep kareng meureun bapa maneh teh beunang ku batur aduh kudu bilah ulah sampai mah ulah sampai ngan hareng rada regreg ku sabab aya juragan anam otot aca katot kaca tak eta otot aca sugan be juragan pangaulan tiasa ngabela nyareng sumuhun mah pasti pungadu ilmu dah Kang Cepot mah di mana Reng aduh Akang Kamlio gare ge kumaha Cepot coba ka dieu pasti pungadu ilmu ya aing daripada sedih mah ngebeberah manah we lah kabingung mah dikukuting mah mantak cilakanya jang pasosore eta jalan-jalan beberanding najan ieu nganggo kacamata ripen socapuni gular gilar kanu lenjang nu kitu teh lalaki mata karanjang ribet pindah kana karang soca mencrong ka istri lenjang sanes ka tukang kendang eta sanes ka tukang rebab sanes ka itu ka ieu tapi ler ka abdi naon maneh mah kalah kakawihan bae bangun anu bunga salah moal pahili jeung bener
bener moal pahili jeung salah, nu salah masalah, nu bener mah bener. Itu kemana ari bapa maneh aya mah tenang pokona mah dijamin sabab aya juragan panglima ti Pringgondani reg-reg deh ge cenah mah aya juragan anu mah tinggu saha di bajana mah eta teh meureun boga siti pangrungu teh meureun nya datan nirata ngademane wuh pakulingan rana datan nirata ngademane wuh pakulingan rana kang samya padal mampang aduh aya menak dulu raja adieu Setia Ragen ulah kaget Setia Ragen obat semah pangapikahatur kaulanun ditarima abdi nyangakeun semua pangabaktos agar juragan si Gare ngomong geus ka mana karep we paduli teuing anjing kumaha aing we gerahan ka aing teh si eta teh mun deukeut ditonyok tah sepegek sia geus rek ulah teh ieu teh aya pangagung ti Amarta ai Kakang Semar ka mana aduh anu mawi ieu teh kudu dibadantengkeun margi dina waktos ayeuna Kakang Semar teh saur si Cepot manuju diamankeun ku Juragan Anom Gatot Kaca. oh itu upami kitu carana meureun kaula teh salah ka dieu datang Yaku kitu nawayahna Setia Ragen sing sabar sing tawakal lain dina harti kaula teu tanggung jawab ka rakyat kaula nu aya di Amarta tapi kumaha da geuning ieu kajadian teh lain kahayang urang meureun geus kersana datang anu kagungan urang sadayana ngan di lebah dieu urang teh kudu bisa nyokot hikmahna tina ieu kajadian leres tapi nodan mal kaulanun memang upami di emutan kana setawis waktos masih si abdi teh asa nyeri kabina-bina asa haryanun teuing padahal tadi teh naon anu rek dipika ngewa anu rek dipika geuleuh kala anu rek dipika sirik teh memang ieu di dunya mah geus hiji lalakon keur urang kabehan di dieu kaula ngeungeut mere ukur mere saran Cepot abijun wayahna geura jugjug geura pilarian bapa maneh coba di mana ayeuna po sumuhun kan ai tadi mah di ditu ku abdi teh memang wakos di kantun ku abdi ge aya sareng juragan Anom sok geura pilarian we ku maneh po sumuhun manggagan tinulungan aing alaga nyanggakeun hiburanna sakitu Setia Ragen kaula rek nyusul oge ka Raka Batara oge bade ka dieu sabab Raka Batara teh miwarang kaula pikeun ngarengsekeun ieu pasoalan jeung ieu teh geus mangrupakeun kewajiban kaula salaku pamimpin atanapi raja di Amarta. atur nuhun kaula nun kana bantosanana Nya geus kewajiban. maju pantang mundur alah tinulungan satomara
satomati jalma marah pada Melayu Rek, abdi mah ayo urang gerajuk-juk ka ditu di mana bapa maneh ayana. Dages ieu teh geus sono asana hayang panggieun bapa maneh. aduh bapak mage sono cenah ieu ayo mah urang tuturkeun si akang nyangkakeun kuburanana muga aya mangpaatna di rombongan diri kencana hapunten kasadayana pilih seueur kalepatan amawon satomana satomati jalma marah pada Melayu paling ngalaga tinulungan peneludang teringat berjuang di medan perang mawon ala tinulungan paling ngalaga satu mundur pantang mulang Pingeh amar wata sutta jalan. Pingeh amar wata sutta pingeh nata giri-giri lagi atunya. Kagiring-giring pingah amar wata suta pingahna Wes kena dinas tersayang ibu Kakang Semar ayana juragan pangaulan abdi nun amuy semah kapihatur isi mati nyerat dari makan atau kalina kita isi mabete asa kagunturan madu karunggan anyan putih kasumpingan menak tidak aduayan tak itu kan Kakang Semar wayahna ayeuna beungpeung disakseni ku raja di Amarta ieu teh ku kaula dipetok kalayan wayahna kedalungsur ka desa Tumaritis pikeun nepangan Kakang Semar Padranaya sabab ku kaula kabaca yen Kakang Semar teh moal bisa boga moal mukakeun kartuna sehingga disaksian kuno jadi raja di ieu nagara tak itu Kang Kakang Semar wayahna sabab ieu kajadian teh memawana ka Kakang Semar tak itu Kang mangga ayeuna masuk geras bere nate wartoskeun we naon sababna Kakang Semar teh dugi ka dina sajarah pawayangan dugikeun ka para kesit lahir teh masih kumelenang masih kena ulun kumaula
Bijak kedua wartoskeun teh wa putra ge hoyong kuninga sing horeng ujang pamimpin oge mata pendahungku molotot tamu nya lamun cik diudag ku ilmu filosofis mah filsafat itu pan meureun baheula para wali nyebarkeun agama Islam teh wayang golek teh icikibung dina perjuangan nyebarkeun agama Islam ucap naon bukti anu patotosnya eta karaton Kanoman anu ayeuna aya di Cirebon waktu harita dalang anu ngawitan ngawayang di karaton Kanoman teh nyaeta Sunan Kalijogo gan didinya disebat para pujangga teh ngareka tak gan waktu harita nu bade nongton wayang teh kedah ngucapkeun 2 kalimat syahadat waktu harita teh beh dieu maklum ai zaman manya ujang agar oge Gusti Batar ayeuna upami ditetek mimiti nepikeun ka ayeuna jisim abdi teh eta teh mung ukur simbol dupi eta wa teh geuning ai ti Jawa bodas beungeutna muhun tah nu mantak di dieu urang kudu mikir da dewek mah tadi teh ya lamun diudag kuno hakekina mah da moal maot ujang ya tadi teh ya saur kolot teh mah naon aya anu kalingkung ku wewangunan katiger ku papageran dulur papat kalima pancer ai dulur nu opat eta anu bodas anu hideung anu beureum anu koneng nu beureum diwakilan ku si Cepot nu koneng diwakilan ku si Dawala beh dieuna acining bumi acining seuneu acining angin acining cai tuh kalebadinya ana diemut kalebadinya sing horeng dewek oge diilain teh araya ujang pan tadi teh disebatkeun Semar teh sempengangkeun mar nyemarakeun dat nu maha tunggal nyaksi kana hade gorengna alam jadi cinekna sanungtung ieu alam dunya ngampar ieu Semar masih keneh kumelendang di alam dunya oh jadi kadinya kan sumuhun aga janten Semar ge urang mah di kabehan ge aya malihan ku para sesepuh mah geuning sok diayakeun sedekah ka bumi bakating kunyaa bakating kusyukuran nikmat teh narimakeun anu geus ka aya sareng menta kanu teu acan urut eta taneuh nu cahayana hideung digali dicokel ditimblagan dihitutan disingsringan dikeun kalebah kitu eta narimakeunana bumi mah tapi manusia anu ngeusina geuning teu boga rasa jeung rumasa yen urang hirup huripna di muka bumi ieu aya di bumi eta mun eueuh angin nek aya makhluk hidup moal aya angin eueuh cai aya cai eueuh seuneu panas tah eta nu kalingkung ku wangunan katiger ku papageran dulur papat kalima pancer intina mah acining seuneu cahayana beureum acining ku angin cahayana koneng acining cai cahayana bodas acining bumi cahayana hideung nurna teh ja tah eta ada salorosna mah nu matak jisim abdi tadi teh moal maot oge di dasar salorosna mah jisim abdi mung simul hungkul yang kedengena aya bapa dewe
Kemana wae atuh bapak teh? Nah sia teh sia nu ka mana? Gan, Punten ah. gan. Di mana mana pot? Gan, di mana? Ya, si abdi mah da. Ini kitu teh wae. Ari maneh tititah neangan bapa maneh keur karek podong hol ti mana heula. Ya, si abdi mah warung eureun kan. Leueur euy. Tak kitu agan. Oh, panginten Nembe kahartos upami kitu mah. jadi sajatina Semar teh sapertos kitu. Kahartos panginten. Janten intina mas sadayana teh urang kagungan Semar keneh samar aya keneh Semar teh. Semar teh samar memang nage moal. Pan tadi teh nyumput buni di nu caang nagrak bari jeung teu katara. Tak kitu raka batara Laras lagi. Tah. Ayeuna mah da geuning parantos uninga, mangga eta mah geura amankeun deui wae. geura bewarakeun ka aparatur nagara. Yen Semar teh kitu cepot teh kieu dawale teh kieu. Kunci nama eta hungkul Semar sempengangkeun mar nyemarakeun dat nu maha tunggal nyaksi Kana hade gorengna alam. jadi nyaksian kabeh nyaksi. Dedeh teuing Kakang Semar teh sing horeng batok bulu eusi madu. Sajaba eusi madu teh bapak dewek mah eusi waduk ongko. Gitu. Cing sia teh nah. Kita ke dewek kudu nuan euy. Laras ka hartos upami kitu. Hapunten atuh tina kapatap tamelaran kaula. Sok sanaos ti kaula ge kitu ka wayahna kaula hampura tos ngantepkeun ka Kakang Semar. Uyo di si abdi manun. Da tadi teh di dunya mah ngecakeun nya jang. Cu. Parantos kabuka rupina cu. Mohon Ayeuna ku jalaran sanes kirang sono kitu nya cu. Ka urang Calebang. nya janten bilih aya nu tumaros we cenah eta Semar teh teu paeh-paeh nah kumaha jujut-jucungna kitu nya cu. Jadi lamun diudag ku ilmu filosofis mas filosofisna teh saperti kitu eta. Cu. Atuh kalina teta ulah kirang-kirang ngahapunten ka Bapak Saibul Hajat oge kedua mempelai nya cu. Mudah-mudahan ieu lalampahan teh aya hikmah kangge urang sadayana sasireun sabeuneureun anu saena panginten eta nyaeta tina ilmuna simpuri ai nu asa simpuri tapi upami nu awona mah eta mamangga nyangakeun we sakitu anu kapihatur nyangakeun sabrang salayan lebet ka cabe mah hanteu nyangakeun tambih lumayan lebet ka sae mah hanteu nya cu. Ya sakitu ge rupina cekap. Salamat anu nonton, salamat anu ditongtong. Salamet Bapak Saibul Hajat kalih pangantena sekembang pinitik sedeng mekar sari tutup lawang sigotat.